الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Teka jauhan teh kadang-kadang maka pan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadana ge hebat tasbihna ge anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuh mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuh mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setik bukan kadeuleuh mah urang teh hari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuh mulungan kuntung we rudin bau izin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang mantap engke besi aya nu mulung tukang mulung kuntung. Nah, iya wali kajen ku kumaha. Iya, tewak geus ku urang. Tewak, orang dijual kuntungna. Henteu aya wali mah kadeuleuhna hungkul, rudin, kolbu. Keur aya anu disumputkeun ku manehanan. Masyaallah karim. Nyumput. Sumput. Ye, jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad. Cik Abu Yazid bisa setan ka dieu sia. Naon? Sia teh isin eta sataranjang. Isin ka satu sekian. Eta ieu kan jelema loba. Aing isin ka jelema puguh jelema ge ku aing diome. Kiai ku aing ditungtun-tungtun ka pemerintah. Yai ku aing tah aing geus isin kumaha atuh ka jelema ge ku aing apan atuh di goda ku aing ya bener oge sih makan isin ka aing mah sataranja ge isin rupana doang make jubah ge aslina mah sataranjang rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok. Urang kasinggung mah tungtung namanya. Bisa aja teh setan, Masya Allah garis. Kalau ngomong sih, cek Abu Yazid. Tapi kula mah cenah tah, lamun kanu di masjid tah sieun panas. Panas kunaon? Boro-boro kula ngagoda napas lagi panas. Dua jelema tuh di masjid. Cek Abu Yazid coba aing dipilih. Barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah. Keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nu hiji deui belah ditu di juru. Biasa tah mah. Asik ada zikir kan. Oh iya. Tanya, Assalamualaikum. Salam dibuka kan. Naon Abu Yazid? Budak morak keneh ka deuleu ku Abu Yazid. Ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum. Atuh pan sieun mah geus eueuh kumisan. Ya lamun diayakeun ja putih kabeh, mending dikerut cek cenah teh. Lamun diayakeun kos lain jelema jurig. Atuh jenggot putih kumis putih, atuh di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan. Sok geura misalna Haji Pendi kumisnya teh dikerut, janggotna teh dikerut. Geus kabeh putih kabeh kan. Aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting, atuh parajar lain jelema kan. Iya mah asana karkara keluar ti kuburan anyar gitu. Nah ieu mah budak ora kene. Kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah. Cak Abu Yazid ieu je budak ngora kene geus hebat kieu dipake kasihan ku setan. Ngomong kieu deui geus kapanggih jeung setannya. Percaya teu? Omongan setan. Masya Allah. Eta ku apaleun? Bohong setan. Eta bae geus banyak bohong. Eta tah
gua apalin kita Abu Yazid tes ngobrol jeung setan aju ngomongkeun bahwa sieun ka manehanana eta diberecaan mantap lamun aya nu maot teh datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh. Nah aya anu hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang eta setan kabur tadina ngahalang anu endek baca la ilaha illallah jol bae haji pede hararese orang mawa setan nyana sing ade masih anu sakarat ulah diajak you know. Gusti Allah lagu sieun setan ka ahli Allah mah moal daekit panas napas panas ge hiji deui kapan setan teh kieu be di luar setan udah di eta teh ka masjid ih nu hees cek eta teh atuh kumaha lu hees kajieunkeun hees bae moal diganggu ku aing sejen mah ku aing diganggu kewe kunaon nu hees eta mah lamun hudang bae nya mah ngacaprak ngaji bae tah asal hudang bae ngaji bae ceramah bae cek nya teh teureun kasa jeung di mana bae mending hees bae antepkeun tuh kan ari sieu mapan ku setan diome digere irungna jadi teu sieun setan kawali mah hees na zikir pan wali mah hudangna ngacaprak ngaji bae mantak setan kieu goblok sia cek setan teh juga jangan pan wali mah sia ngembek goblok aing sia nu goblok hampura cek geus heseun ka wali mah heseun tapi tetep bae terus bae ditinggalikeun diintip digoda mah terus bae deuk nganggo ada tugasnya anak teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kitu bae setan mah terus bae emang tugasnya anak. Nah iyalah ahli Allah dipake kasieun ku setan sebab nafsuna geus eueuh kadeleuna akur padahal henteu sebab nafsuna geus eueuh ieu urang tah ngabersihan nafsu ieu teh nu hese teh nafsu nu hese masyaallah teu meunang manggih susu endut-endutan aju urang nu ngap-ngapan sesek napas dipudoli kunaon itu atuh ka dokter bae lain dokter anen cenah ieu mah kunaon ieu mah itu kudu didatangkeun tuh langsung ya Allah ulah bingung-bingung normal eta ngaranna bos ai ieu mah abnormal wallahu alimun Gusti Allah teh mauninga bi khalqihi ka makhluk teh uninga kumaha kadang-kadang mal anjeunana teu kaya diayakeunana ku anjeunana geus aya dihirupan nu ngahirupan anjeunana nu ngarobakeun anu nyicingkeun Gusti Allah nu mantap la ilaha illallah teh beunang kabeh urang malah ilaha illallah teh lama budak bihakeun bil wujudillallah eueuh anu disembah kalawan hak kecuali Allah naik la maksuda bihakin eueuh nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah guys lamun urang bertoriko nu dimaksud kecuali Allah langkah naon bae deuleu kudu ka Allah denge kudu ulah anu dimaksud kecuali Allah silaturahmi ulah anu dimaksud kecuali Allah ngaji ulah anu dimaksud kecuali Allah segala rupa Allah bae nu dimaksud teh sabaraha taun bisa heulanan lempengkeun eueuh nu dimaksud iwal ti Allah naik la ilaha illallah teh eueuh anu nyiptakeun kecuali Allah nyiptakeun teh maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun manfaat nyiptakeun badarat nempel di jero eta ngucapkeun la ilaha illallah teh eueuh anu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah Allah teh maha pencipta la ilaha illallah anu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah Allah teh maha pencipta
La ilaha illallah nu bisa nyiptakeun kasep kecuali Allah. Allah teh nu nyiptakeun kasep. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun jore kecuali Allah. Allah teh nyiptakeun jore. Nu mantap urang kanu jore nyengsirikeun sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. Sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun manfaat kecuali Allah. Allah teh pencipta manfaat. La ilaha illallah wa nyiptakeun madarat kecuali Gusti Allah. Allah teh nyiptakeun madarat. Kabeh ieu teh ciptaan Gusti Allah. Cukup ku la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah dihormati ku kabehan boro makhluk nu ngaran manusia, hewan-hewan mah. Sebabna la ilaha illallah. Eueuh nu bisa nyiptakeun maneh kecuali Allah. Di ka mana maneh? Bisa ngobrol, jeung maung bisa ngobrol, jeung cak-cak bisa ngobrol, jeung kupu-kupu bisa ngobrol, jeung saantero bisa ngobrol. Seperti etalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kunaon dia dibere ilmu ku Gusti Allah, eueuh universitasan tah manu kitu. Moal aya di universitas sama ilmu kos kitu mah. Moal aya di Al Azhar, moal aya eta mah khusus bae ilmu sirrul asrar, rahasia di balik rahasia. Ku sebab ibadah urang make syariat, qalbu urang make aqaid, dikawinkeun zahirna syariat, qalbuna make aqaid, bersih timbullah hikmah rahasia. Rahasia etalah anu nyieun caang, hakikat ngaranna. Urang lamun syariatna rapi secara zahirna, qalbuna maka aqaid anu pas keyakinan ka Gusti Allah, kawinkeun syariat jeung aqaid qalbu zahir jeung batin tek bersihan, bakal timbul sirrul asrar. Jadi dia bakal katempo. Salatna akur jeung urang, tapi keyakinanana beda. Sebab aya siran di diri. Eta bakal dibere ilmu ku Gusti Allah. Ilmu anu naon gitu ngaranna hese nyaritakeunana dengan sompral ilmu laduni. Nah, ilmu Allah teh nu nyorot ka makhlukna, nempel di makhlukna, kuari bakal kanyahoan. Mun tadi innallaha wallahu sajana Gusti alimun bi khalqi maha uninga ka makhlukna jadada melanana. Makhluk Allah anu geus dibere rahasia ku Gusti Allah, dibere sebagian ilmu Allah, dibere rasa sehingga nyana dibere nyaho di jero taneuh di lauhil mahfuz segala rupa. Masya Allah. Hakimun bijaksana pisoni dina dada melanana. Allah Ta'ala teh maha bijaksana nyin ki Zaid jangkung. Allah teh maha bijaksana nyin ki Zaid nyin ki Umar pendek. Allah maha bijaksana nyin ki itu ki Bakar mah putih. Allah maha bijaksana nyin ki Dadap mah hideung. Ulah dicawat-cawat kabeh dada melan Allah. Allah maha bijaksana atas dada melanana nu urang teu nyaho rahasia. Itu si Zaid dijabel ku Gusti Allah jagung-jagung teh nya urang teu nyaho rahasiana. Horenganan satu ketika aya hiji jelema awewe keur mimiti ngandung teh naon kadang-kadang nyiram hayang jasa buah, hayang jasa buah, sedangkeun ka ditu hese eueuh pangorak eueuh jang taraje eueuh sagala jang eueuh we lah. Aya ge Ki Zaid doang, aya Ki Zaid doang mah Zaid kula eta ka bisa tentang ala buah eta. Ieu atuh ieu babari teu kudu jengkeng kos kieu. Horeng rahasiana mah eta. Rahasiana masyaallah di antara rahasiana tah. Mah Zaid ka dieu naon hujan gede eta teh kenteng teh coba tah. Bangun atau menyingsat coba pakadekeun oh geus kieu gampang oh eta rahasiana mah ya Allah ya Rabb Aiki Umar pendek geus buleud teu nya urang rahasiana masyaallah Umar hadena geus ka dieu kunaon hatta
duit tak ka kolong nyecelek tak coba tak atunya nama ngaguruntul terus oh iya rahasia lah eta mah keur nyaritakeun urang rahasia-rahasia lembur supaya ka harti kurang jaheunya aya rahasiaan kabeh nu mantek urang ulah cuat-cawat ka dadamelan Allah urang kuari boga pamajikan kaberan pamajikan urang pendek ulah dicawat nikmati ulah sok aju cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui ulah geus bae engkau adalah sayangku satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku tidak ada yang lebih cantik daripada engkau sadunia siapa ngirisna di mata aing geus bae geus kitu bohong pamajikan ge deh bohong bugo ulah mah teu geulis henteu di mata aing mah sia teh panggelis eueuh deui geus aing mah moal kawin di kana sajen hiji sailila hirup emang kunaon ka mana modalna aing kawin ya Allah ya Rabbi nah Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan mas sagala ngadamel tatangkalan Allah ngadamel lauk ti mimiti lauk kakap anu gede lauk anu gede datang ka lauk seribuan laletik ribuan rebon laletik kerinasi laletik aya rahasia-rahasia Masya Allah Karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri orang sebab eta kebijaksanaan Allah aya rahasiaan dagang ge dagang ieu teh dadamelan Gusti Allah kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan serahkeun ka nu bogaan aja urang mah ngalaksanakeun nu hungkul moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nyieun rahasia tinggal urang na bae nampak maksudna eta narima eta teh hese jasa nah kabelah dieuna Allah teh mah bijaksana dina dadamelanana nu mantak urang daek ngaji aya rahasiaan endek di ka sorga nu mantak urang peuting teu daek tahajud sorgana rada handap aya rahasiaan kan urang boga duit tapi teu daek sedekah berarti kan urang dek dilambatkeun ka sorgana aya rahasiaan aya kabeh ge jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh urang teu kudu neangan pangeran ka gunung teu kudu neangan ka leuweung teu kudu neangan ka Mekah di diri urang aya kabeh aya di diri urang urang deuk ka sorga teh aya di diri urang sebab Allah na aya di diri urang deuk neangan ka mana Gusti Allah cak Allah sih deuk ka mana lulumpatan deuk salat make lulumpatan pasti deuk ka aing lagi aya nu mantak ulah make lulumpatan komo aki-aki deuk berjamaah lumpat ti karijet paeh di jalan sia teu meunang deuk ka mana sia cak Gusti Allah ndek salat aing kita berjamaah teu kudu lulumpatan aing lagi aya ye babari lamun urang geus nyaho lebahna ibadah teh babari jasa sia deuk hayang ka surga aing nyeun surga tu aing nyeun neraka ndek sipil pilih ku sia tah sia surga jeung sia tah neraka jeung sia ngan pilihanana sia fasilitas jak asup ka surga aya di sia fasilitas jak asup ka neraka aya di sia dibere ku aing ikhtiar lo sia deuk ka surga deuk lo sia deuk ka neraka aing mah ngan nyadiakeun doa aing teu butuh ibadah sia aing mah teu butuh maksiat sia aing jeung sia mah teu sia-sia aing mah pangeran sia mah hamba ngan aing nyadiakeun surga aing nyadiakeun surga neraka fasilitas aya di sia kabeh aya jang ka surga aya di urang jang ka neraka aya di urang sok geura ge ayo aing mah yen deuk ka surga teh melalui ieu meureunana naon teh harta ja aing mah dibere limpahan harta pake kurang jang ka surga aing mah ka surga teh ieu melalui ilmu ja aing mah meureun dititipan ilmu pake kurang pake ka surga aing mah deuk ka neraka bae melalui ilmu pake nipu atuh Gusti ilmuna aing mah ka surga teh ieu melalui jabatan bupati pake atuh Gusti hayu pake bebeneran urusan masyarakat lah aing mah deuk ka neraka bae melalui bupati atuh los atuh lain ku sebab kiai jeung lain ku sebab pejabatana urang deuk ka manana tapi
fasilitas saya di urang nang Allah kabeh iyalah kebijaksanaan Allah. Ulah suuzon ke pemerintah, ulah suuzon ke polisi. Atuh polisi ge lamun nyana karena Allah ngatur jalan, ngatur jalan dibere duit. Enggak, dikit. Enggak aja dah utar-atur aing mah kalancaran doang. Tugas aing bari maca sholawat bae nya ngatur-ngatur di jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nabrak bisa ya mobil. Ayo bae karena Allah aja atuh polisi ge aing mah ieu meureunnan ku Gusti Allah dikersakeun jadi polisi. Hajuja polisi teh ngatur-ngatur jalan ku aing dipake ibadah ka Allah melalui fasilitas ieu. Allah Maha bijaksana dina dadamelanana aing didamelkeun jadi polisi. Ku hari ku aing dipake ibadah jabatan polisi aing ye, pangkat polisi aing. Atuh bisa anu nyawa jata mah naon kitu ngaranna son ihinam gitu bijaksana Allah mah. Aing jadi abri, jadi garda terdepan aing indek ibadah melalui keabrian aing. Aing teh ieu teh petani, aing indek ibadah melalui tani. Ge, aing kunaon polisi bisa ibadah, abri bisa ibadah, aing kiai bisa korupsi. Goblok meureun tah kiai. Eueuh tapi di Indonesia mah aya ge 1 2 3 4 5 ieu keur carita sok pa bisa-bisa. Ulah ceneh urang ieu teh jadi petani, ulah ceneh jadi pedagang, ulah ceneh jadi polisi, ulah ceneh jadi eta kan geus dikersakeun ku Gusti Allah. Dadamelan Gusti Allah anu baku langit bumi, tatangkalan gunung laut jeung sajabana atawa ieu digerak-gerakeun ku Gusti Allah. Aya jelema henteu maksud jadi kiai tapi kan masantren bae dikersakeun jadi kiai gerak Allah kan. Dadamelan Allah berarti jelema embung eueuh hayalan eta teh menteri agama jadi menteri agama ditanya apa ada hayalan kagak ada cek cenah kuari jadi menteri agama eta nang Gusti Allah atuh apa Jokowi aya nyana baheula yang jadi presiden aya aju nyogok eta ge dadamelan Allah lah geus kos kitu bae tah mah sabodohnyana teh mah urusanana ngan jelas kabeh ge dadamelan Allah atuh aing nyana bisa tobat batu ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi cek Jokowi aduh ini sia Jokowi cerik mohon maaf ya Allah akan kembalikan saya ini uang korupsi saya melalui bejakeun lah gua ieu nah misalna ieu mah keur carita atuh lainnya na bae menteri DPR kabeh eta teh panhahalang ka Allah teh jadi MUI ngaranna dong MUI teh naon gara-garana Muitan negara. Oh iya, musuh. Goblok sia. Majelis ulama di musuh-musuh. Misalnya nyana jadi ketua MUI nah nyogok eta kapan? Jelas sama sohe ar-rasi wal murtasyifin nar. Kanjeng Nabi sohe sama ngaran menjadi majelis ulama tapi nyogok ar-rasi wal murtasyif. Cinar. Tinggal sadar na bae. Tapi kan haju tobat janana ya Allah. Gombal sia. Nah, iyalah hakimun fi sunnihi bijaksana di dadamelan sakabehna unu kaluar ti dadamelan Allah. Nah kulantaran Gusti Allah maha uninga maha bijaksana urang sadarkeun diri urang ke maha uningaan Allah ke maha sadar ke maha bijaksanaan Allah Gusti abdi teh diuninga ku Gusti tur abdi teh ieu teh dadamelan Gusti kebijaksanaan Gusti ngadamel abdi seperti abdi nampi Gusti mere sehat ka abdi kebijaksanaan Gusti mere gering ka abdi kebijaksanaan Gusti mere harta sakieu ka abdi kebijaksanaan Gusti mere sagala rupa ka abdi moalila deui abdi teh bakal menghadap ka Gusti abdi teh bade nemah jeung sadarna eta karek jelema sadar kana sagala rupa aturan Allah sadar kana sagala rupa dadamelan Gusti Allah urang teh sadar teh begitu ngaca ya Allah ya Rabb kok tetangga abdi makasih bae abdi jore ye itu sia urusan aing kunaon si aju ngarasula takkan kos gitu Gusti babaturan abdi paruti konon abdi jadi hideung atuh tah urusan aing ku aing sia dihideungkeun sakitu ge teu leteng kos kastrol sia
tangga Rasulullah eta nu jadi halang. Ya Allah ya Rabbi Gusti kunaon atuh batur mah usaha teh maraju abdi mah ieu mah atuh menaon kitu ngarugi deui rugi ya atuh teh urusan aing sia ngalaksanakeun sia mah teu nyaho karahasiaan sia lamun dibere sugi moal wawuh jeung jelema kalangkangna ge teu meunang ditincak biasa mah kamang-mang kan rahasia sakitu ge susah sia mun leumpang sakumaha kelek aya bisulan kan Allah Maha uninga kana dadamelanana masyaallah alaihi ajr teu hayang di alam teu hayang agung teu hayang dibere teu hayang dunia leutik hina di mata Kangjeng Nabi di mata urang bude dunia Allah datang ka eueuh di hate eueuh nyempil Allah teh di hate para rasul mah para nabi para aulia Allah nah nu aya di hate eueuh apansaan eueuh poswan eueuh beat eueuh urang mah pas sedek-sedek di jero hate teh Allah datang ka nyilip eueuh di hate ya Allah ya Rabb dakwah mah dakwah Quran mah Quran we tapi maksudna dakwah ge mah hayang kajian imah hayang ganti mobil hayang boga perusahaan alhamdulillah cenah kieu hasil dakwah tuh boga perusahaan masa gitu heran aing mah tuh ya letak ge Gusti Allah iya agama beuki ciut bae pondok mah dibangun horeng kiaina teu maksud ngaluhurkeun agama. Komo yayasan mah lain salah ilmiah mah cukup bahasa Inggris bahasa ngan teu maksud dakwah maksudna supaya ngagedean dunia ieu nu hancurna agama mah kos kitu baik-baik ieu yayasan tapi bener-bener li'ilai kalimatillah boro-boro yayasan pondok pesantren hese lain hese hese deuk lempengna teh hese jasa teu meunang aya ketua partai datang teu meunang aya camat datang teu meunang aya bupati datang haju muringkak bae bulu ih masyaallah haju bae proposal tarurun ajakan mun aya bupati ajakan awas ya bupati bener sih akhir mal kebal sia geus sarua jeung aing sia manusia aing manusia sing jujur sia hanya kalau amanah Allah tampilin sia ku aing lain dakwah gelut gitu ke Bapak Gubernur aja lain diusap-usap baju orang manut karena kesalahannya lain lempeng-lempengkeun tah kara kiai kos kitu mah salah telepon urang bupati ya ada kesalahan tuh apa itu ada pembangunan di situ bagi-bagi dong kalau punya proyek bagi-bagi terberes Masya Allah dah ya kanjeng ya wahara ya kanjeng maka ketika tokoh-tokoh Quraisy ngayakeun musyawarah di Darun Nadwah untuk menghasilkan 3 poin 1 apakah Muhammad usir ulah aya di Mekah 2 apakah Muhammad tangkap bui apakah Muhammad bunuh 3 poin Masya Allah kos gitu taruhan dawan mah kos gitu lain aja balik ditinggalin sorban oh Gusti Allah agung tuh 3 poin lalu dimusyawarahkan 1 usir Muhammad ulah aya di Mekah kacau Mekah ketika Muhammad terus dakwah bahaya sebab kuari persentase nu asup Islam geus membludak lain bae kalangan bawah kalangan menengah bahkan geus ke kalangan elit usir Muhammad 1 kedua apakah tangkap Muhammad boi geus urang ulah keuna dakwahnya na bui be pokona mah nu katilu boluh selesai hasil musyawarah di Darun Nadwah ternyata menghasilkan
dari 3 poin tersebut gue terakhir bodoh Muhammad lepaskan hulu dan jeung awakna beres hasilnya seperti itu ya Allah ketika menghasilkan poin anu terakhir terdengarlah ku para kaum mukminin teh geus aya kana langsan jeung kasedihan kumaha lamun Kangjeng teh ieu beunang kemudian dibunuh loba nu ngajerit batin cerik batin tapi Kangjeng biasa bae lantaran can aya instruksi ti Gusti Allah kudu kumaha anak biasa bae sebab lu keluar ti aturan Allah cek Kangjeng kumaha Allah nugaskeun cak Allah cicing cak Allah kudu berangkat cek Allah kudu maut kumaha Allah baik Masya Allah eta kayakinan teu diterapkeun tak ku urang tak kos kitu urang mah kakarak urang nyieun pondok pesantren di hiji lembur tatangga teu nanya aju geus gelisah bae deres teu nanya mah teu diondang ngariung bae teu diondang ngariung ci aing teu kadulan meureun cak nyana mah lain kiai meureun aing teu diondang ngariung ya Allah ya atuh berkat akur bae ngomongkeun tolol kiai pan aing kiai kok berkatna akur cau hansip kabeh ieu kiai ieu mah kiai juri geus moal maju teh agama dicekal ku si eta mah moal atuh kiai mah cicing bae sih geus diondang alhamdulillah imkan datang teh imkan geus teh basa pira tahu variasi hirup lain eta ngaluhurkeun agama Allah tugas aing mah geus aya keneh anu tararahlil kabeh aing mah teu diondang ya asal tararahlil bae geus ulah jaipongan sakitu bae geus jaipongan ge masalah geus aing haju tungtungna istighfar mah jepan kitu amat itu piawai kiai mata tuh gajakan melalui ucap tingkah jeung pagawean ayo geus ulah aya unsur-unsur ya mah batur maju urang henteu nyangkelit di jero hate ya Allah kadenge ku bupati dibere BHS itu aing mah atlas doang ieu bupati-bupatina ku aing jadi taluh sia ku aing kunaon aja kos kitu si kiai Masya Allah luhurkeun agama di sahabae nu salah toel masyarakat salah omongan gitu kene pejabat kira-kira kurang bisa diomongan ayo urang lelempangan urang wauh jeung saha tugas urang naon terapkeun di dinya lain aju hayang berkatna kasalahan kiai deket jeung pejabat hayang diberekna lain dakwahna tah eta kasalahanan suala gede lain leutik-leutik salah gede eta salah lamun kerja sama dakwah ketika pemerintah salah toel insyaallah emang kos kitu kuduna ya Kangjeng teh jelas dek dibunuh maka ngerahkeun tenaga sekuatna kaum Quraisy pimpinan Abu Jahal pimpinan Abu Sufyan jeung Abu Nulaim nah di mana bae Muhammad aya tewak dek di bawah hirup-hirup atawa di bawah huluna bawa ka dieu Masya Allah karim kuari Kangjeng Nabi teh diinstruksikeun ku Gusti Allah teh kita hijrah ka Madinah ya Allah ya Rabb lalakon hijrah teh horenganan lain sambarangan sahijrah-hijrahna horeng di Mekahna geus sulit untuk gerak kemana baik Kangjeng bakal ditewak Kangjeng bakal dibunuh Gusti Allah minta hijrah ke Madinah hijrahlah Kangjeng dibarengan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakumaha nu kurang sok dibahas berangkat disambutlah di Madinah kos kitu Kangjeng teh Masya Allah kudu meta ternyata horenganan anu ngamimitian ngajakan perang teh hampir berarti Kangjeng masa kadar dakwah tapi tidak sinkrona kaum Quraisy ngerasa kagangguna kaum Quraisy
nyana ngayakeun musyawarah untuk membunuh Kangjeng, berarti kan lu ngamimitian teh kufar. Kangjeng biasa-biasa bae. Tah, setelah eta ditegor ku Gusti Allah, kaum mukminin anu ningali sikap-sikap kafir memerangi kaum mukminin ngamusuhan kaum mukminin geus puguh ucapan-ucapan kafir terhadap mukminin mah geus lain lawanan deui, lain haja nyeri lamun teh mah ku urang dijabarkeun hiji-hiji kitu kene, termasuk penganiayaan kufar terhadap mukminin geus puguh hiji dua rombongan anu 100 anu 50 beak. Nah berarti kan kufar anu nyieun ulah tegor ku Gusti Allah, ieu tegoranan. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Ketika kufar-kufar Quraisy teh hari tahu ngayakeun perjanjian bakal ngayakeun perdamaian, tapi ternyata hasil perjanjian perdamaian jeung kaum mukminin teh kumanehanana diudar, di antara manehanana geus minta bantuan ka qabilah Khuza'ah anu eta teh termasuk khulafa pemimpin-pemimpin aranjeun dibarengkeun jeung Bani Bakar, tapi ternyata kumanehanana qabilah Khuza'ah teh anu tadina geus aya persekutuan ulah aya peperangan dibunuh kan kunyana, berarti kan lain lalagaan kufar mah geus dibaheula. Wari surah seri jadi Indonesia hatena mah tetep aya ngabunuh. Surah seri di Indonesia hatena mah tetep bae nyana lamun geus boro-boro geus berbuah kakarak berkembang bae ge ayeuna. Wah tulak cangkengna geus di mana? Perekonomian kuari geus dikuasai ku kufar, perpolitikan kuari geus diasupan ku kufar. Cenah loba kiaian, atuh kiaina kos karari itu atuh nuturkeun ka kufar deuk kumaha. Lamun inget urang ka ucapan Kangjeng Nabi bener oge, ketika negara deuk diajurkeun Allah bakal ngutus seseorang pemimpin anu bakal ngajurkeun. Cenah kan di dinya loba nu pinter ditarik ku Gusti Allah akal-akal jelema nu pinter seakan-akan jelema bodoh. Ngeri urang lamun kos kitu. Ngeri urang. Sallaba ukuluhum, Allah ngadedel akal-akal ulama, politikus, ilmuwan, budayawan. Engke bakal dihijikeun kana gelombang anu salah. Pinter tinggal pinter ku Allah dicabut kapinteranana demi untuk membela kezaliman. Ngeri urang lamun kos kitu. Pinter tinggal pinter kuari nu talar Quran di MPR aya, di DPR aya, bupati nu talar Quran aya, karasa ku urang luhur napas agama jangan teu biasa bae, biasa kadzalimanana bae, malah nu talar Quran anu hawak jasa nu talar Quran, bupati talar Quran korupsina mantep, sebab naon? Sebab make dalil korupsina gini. Make ayat nama korupsi itu mah lantaran bodoh korupsi bae. Ieu mah make dalil biasa, make Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atuh cara si eta bae dakwah. Kadangena mah Qur'an padahal mah duit. Atuh naon bedana? Ya Allah, ya acak-acakan agama. Geus udah lalempeng tuan. Dah. Jadi berarti nyanalah nu ngabubar perjanjian, nyanalah nu ngabubar sumpah untuk kebersamaan tecak nyana, tapi nyana anu ngabunuh qabilah Khuza'ah. Masya Allah karim. Tah ditegor ku Gusti Allah. Ala tuqatiluna ada namaedakeun kana tahdid. Apakah teu perang aranjeun kabeh ulah teu maneh kudu perang. Cai cing bae dia. Perangi. Oh. Ulah cari cingan dia ala tuqatiluna. Kunaon aja cara cingan sian teu perang. Perang dak.
bahasa hebat gak saya ya Allah ngahudangkeun gairah perang heh ulah molor bae ge ulah cara ricingeun bae sih ge madong bae madong teh ajang kekuatan awak perangan sa kaum nakasu kaum anu geus kabubar perjanjian nyana anu sumpah setia tetapi nyana anu ngabubar perangan hiji ngabubar janji dua wa hammu bi akhrajir rasul nyana bersikeras untuk membunuh Kangjeng Rasul minimal nyana ngusir Kangjeng Rasul di Mekah cara ricingan Rasul maneh diusir di Mekah teh ku adik saya di Madinah kok cicingan keneh bae bahkan wa umbada hukum nyana anu ngamimitian perang dengan musyawarah untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad kan nyana anu ngamimitian bae cara ricingan boblok sia Masya Allah ditegor ulah cara ricingan atuh pencak tinggal pencak ye jang mencaan naon teh pencak aing geus lulus pencak jang mencaan naon sia cabok tak kafir habak iya memencaan kolot yang meuli beat kampak di kieu-kieu katarang kolot goblok ka mangkos kitu mah ya Allah ya Rabbi ai deuk meuli motor meuli mobil pencak dikaluarkeun ari eta limbah di pabrik golok dikaluarkeun masyaallah nu paling bahaya deui eta itil di Karawang ya Allah kira-kira ai kafir ambalaya diantep geus kahina ka urang kafir cabok habak urang dibunuh syahid ya Karim ayo babaheula ditegur ku Gusti Allah ulah cara ricieun sia teh Gusti Allah apakah maneh teu daek perangan Gusti ulah teu ala li tadit ngagegereh Allah wa Allah dan lain sebagainya dina alfiah ulah teu perangan kaum geus kabubar janji nu tadina manehanana sumpah untuk kebersamaan tapi ternyata ngabunuh kaum kuda nomor kedua manehanana wahamu bi ikhrajir rasul Kanjeng Rasul diusir ti Mekah nomor katilu wahamu pada hukum bil kitab nyana anu ngamimitian dek kabunuh Kanjeng Nabi bahkan nyana ngamimitian perang ulah cicieun wahum bada hukum awal marrah ya Allah ditita gairah perang teh urang kudu udang mentak saatna kuari golok-golok gerasa asah kuarina besing gaya priwit berang atau peting namun geus diasahkan ngeunaheun kampak asah eueuh anu kudu dikampak manu kolot tarangna beulahkeun geus ieu beneran deui Masya Allah Karim siapkan mental perang orang Indonesia merdeka kanang bapak kolot orang aki orang diseret ditembak dipancung dipicis dan lain-lain sebagainya cerita bom cerita murtil dan lain sebagainya orang ngadenge ti bapak kolot orang ti aki orang demi kemerdekaan bangsa Indonesia setelah merdeka masa sih kuari orang tidak menikmati kemerdekaan hanya neuleuh doang batur asing nu ngeunah emas di bawaan ka ditu besi di bawaan ka ditu minyak di bawaan ka ditu dan lain-lain ka uyah-uyah dikelola ku batur ai urang ieu kan bangsa urang sorangan kuara rese deuk digawe bae geus mere duit 3 juta teu digawe dibawa ku momonon gak itu haju hayang jadi karyawan tetap usaha sejasa kuari indah sanu ngurusan atuh ieu bangsa urang sanu ngurusan bangsa urang saha atuh nu ti Jawa ka dieu nu ti Jawa Tengah ka dieu nu ti seberang ka dieu aya anu geus sabulan hese bae digawe kan lamun lain maling kumaha maling kan orang seberang mah geus babarieun jasa jakon citena ge di nyana nang di polisi sebenarnya mah lah cenah kieu sok sambarangan bae lain sambarangan jeung mah nyaho meureun kongkong balingkong jeung kiai kadang-kadang aing ge diberes etik diskusi kali itu pemalingan lah dah ieu deuk kumaha cok gerak bangsa nu ngurusan atuh ya ngadenge urang-urang asing haju di dieu digawe ngeunaheun nu tani teh nu di pabrik teh jadi karyawan teh bisa barelebu di urang KTP dibikeunan ka nyana 3 urang bae ngahuleng
baik emang lurahan sih pan orang tungtu mah kitu apa di paehan baik itu kuing lurah tuh ka lurah bae pan teu puguh teu karupan lurah ye atuh mending camat cak lurah teh dua lah ye ieu si bupati lu salah di ditu dipuncelot tuh salahna nah kan ieu urang kos teh diurusan asa teu boga presiden atau boga menteri ataupun nah asa nu ngurusan ieu ngadege batur mangeunahkeun jasa asing datang ka urang sakapal ieu mah keur carita wallahu alam bener henteu nama jakul mah di imah bae ngan 100% bener sih kana mah ya Allah ya Rabb da tindakan urang ke heula ke ieu mah politik ke lalaunan heula lantaran ieu mah keur carita politik jang bangsa urang keneh perhitungkeun geura lamun urang diperhitungkeun nu aslina bakal kumaha antara karyawan bangsa urang jeung karyawan urang luar negeri nguntungkeun mana jang negara tuh nya mamikiran negara bae rakyat mah dahar los teu kajeun urang lamun di kos kitu engkena bakalna urang ge ngahuleng bae bakal sok geragi pertanian lamun dicekel ku bangsa Indonesia ngahasilkeunana hiji tangkal cabe paling ge 2 kilo tapi lamun dicekel ku RRC ku Cina eta hiji tangkal cabe bisa ngahasilkeun 10 kilo mending mana mun urang Brebes ya lamun urang Brebes nyana naon kitu tani jagong paling jagongna teh kadar jagongna sekian biji amisna sekian tapi lamun kurang RRC kadar jagongna sekian 2 kali lipat atau kilakit amisna gitu lu jang hargana bakal mahal mending mana je pan kieu mah kitu cenah da mah kitu bae heulanan jan negara ge keur ngabahas kos kitu tah kuari karyawan luar mah lamun dibayar teh asal dahar doang jeung duit saeutik deui mah daek bae ai karyawan urang mah kurang saeutik demo mending mana pan jadi kieu mah bangun barat ka ditu apa suka kitu ketelangan ieu pembahasan kamari ieu keur di DPR teh seperti eta jadi pan emang kieu milu loba omong tuh dan lain-lain sebagainya eta kakarak sakelumit 2 kelumit makat barteran jeung manusia aya keuntungan tetapi deuleu bangsa Indonesia nu kuari nganggur encan sarjana nu nganggur ieu karyawan nu biasa SMP SMA nu nganggur sarjana nu nganggur ambalaya boho loba jasa persentase pengangguran meningkat gara-gara batur nu datang tinggal diperhitungkeun keuntungan bangsa jeung negara nah kuari keur diperhitungkeun ieu antara kelanjutan bangsa urang ieu kakarak ke 1 periode 2 periode ka ditu bakal kumaha 3 periode bakal kumaha keur carita negara geus lah mendingan ngasah golok asa aya embe saha pencit tuh ya Allah ya Rabb ngeri urang jaritakeun negara kuari ngeri mentak tuturkeun ke kiai anu bener anu boga wawasan anu jang kemajuan bangsa jeung negara ulah nuturkeun kiai-kiai anu geus kabelit ku pamarentah cilaka sia beneran kurang beneran ieu sih banyak lalagaan aing cilaka sia ka hareupna sia boga anak sia boga icu bahaya sia ka hareupna je parangsang nah ditegur ku Gusti Allah baheula atakhshawnahum apakah maneh sadarin ka para kaum-kaum kufar ulah sieun fallahu ahaqqu an takhshaw Allah mulai hak dipake kasih perintah Allah naon eta laksanakeun dibandingkeun jeung ninggalkeun perintah sieun ka jelema Allah nita perang urang teu daek perang lantaran sieun ka jelema maningan sieun ka Allah tuturkeun perintah Allah nita perang ulah sieun ka jelema nang Allah kendalikeun kabeh ketika Allah ngainstruksikeun tuturkeun geura perintah Allah sebab setiap perintah aya hikmah
kan kuari aya di alam asbab ngaranna alam hikmah, alam nasut, alam mulki. Ieu urang dunia ieu. Alam teh kos kitu teh. Urang teh kuari teh alam amri, alam hikmah, alam nasut, alam mulki eta teh kene dunia. Ieu kuari ieu. Jadi urang teu kaluar tina hikmah. Jelema dibere sugih ku Gusti Allah pasti aya hikmahan. Apa deuk dicilakakeun, apakah henteu? Itu dibahagiakan hikmahna. Aya jelema disusahkan ku Gusti Allah alam hikmah ngaranna. Ieu jelema disusahkan di modalan sabaraha duit bae ge. Ieu teh jelema teh ambruk bae. Aya hikmahan, apa deuk dicilakakeun, apa deuk dibahagiakeun. Jelema teh dibere pamajikanna geulis ku Gusti Allah. Ieu ge hikmahna naon dieu? Apakah deuk ditentremkeun, apakah manehna deuk nurut ka pamajikan? Aya nu pamajikanana nurut jasa, nya geulis, nya pinter, nya nurut, tentrem berarti. Ngajakan ngaji bae ka ngaji, ka salat, ka tahajud, ka kitu dibere duit lah, kula mah teu kudu dibere duit, leutik mah gede bae, Pak. Tentrem nya. Tentrem. Tah aya jelema dibere kawin jeung pamajikan anu anyar, geulis, geunaheun. Beuh luar biasa. Tetapi kadeleuna ngaji rada kurang, salat rada kurang, sedekah kitu keneh jeung dulur henteu rarepok. Gitu kene aya hak-hak akan anu teu dilaksanakeun, berarti ieu kan hilakakeun pamajikan teh. Teu karasa alam hikmah ieu. Keur boga pamajikan nu itu mah jang ngeunaheun jasa di bawana. Ketika deuk sedekah tah ka, ketika henteu sedekah di kitu tegor ka can sedekah. Ketika teu tahajud ka hudang tahajud ka ngeunaheun jeung nu itu mah padahal teu pati geulis barang kuari kawin jeung nu geulis. Ketika deuk sedekah lah ka, ulah ka sedekah heulanan urang usaha bae heulanan ka. Ya hak-hak batur lah, hak batur ge loban tuh gitu kan di akhirat mah kumangke bae ka. Bukan kos gitu tah. Dan lain-lain sebagainya. Si itu itu dulur urang itu kan itu keur hajatan lah, tuh ka hajat mah hajat bae ka. Si itu juga lah ka. Heuh, aju namanya nama rendenyana bae. Nyilakakeun teh pamajikan dilakakeun teh. Teu karasa alam hikmah teh. Alam hikmah. Ieu teh urang teh keur aya di jero alam hikmah, dibere sugih apakah cilaka, apakah bakal bahaya, apakah bakal bahagia, dibere susah kitu keneh. Dibere urang pamajikan hiji, dua aya hikmahna, tilu aya hikmahna dan lain sebagainya. Di jero gerak-gerak urang teh moal kaluar ti hikmah. Urang dibere ilmu aya hikmah. Ieu ilmu bakal nyilakakeun, apakah bakal ngabahagiakeun. Termasuk ilmu agama. Geus puguh tah mah ilmu politik mah aya di urang mah, jalain ilmu agama ieu. Ilmu ekonomi nu aya di urang lain agama ieu tama kos kitu mah. Ya politik agama mah Al-Qur'an atau ekonomi agama mah apaan Al-Qur'an. Nah, kuari mah geus teu make demokrasi sabodo. Nah, kuari mah ilmu agama sorangan jadi hijab. Al ilmu hijabun fil yaqdah. Kiai loba nu kahijab ku ilmu. Ngajual ayat, ngajual bendera, ngajual mulia, ngajual agung. Demi untuk meraih dunia cilaka tah ilmu teh nyilaka. Nu bodoh mah leuwih cilaka. Nu pinter we cilaka tuh komo nu bodoh. Wal jahlu hijabun fil ghaflah. Masyaallah karim. Kurang napakuran titipan ti Gusti Allah ilmu bakal ditanya engke geus sampai di mana ieu disampaikeun jeung kumaha cara nyampekeunana jeung naon maksud nyampekeunana. Mun urang teu napakuran eta bahaya. Iya alam hikmah ngaranna teh. Alam hikmah disebut alam hikmah, alam nasut, alam mulki. Naik beta kadinya tah set masuk urang ka alam malakut. Alam malaikat. Anu urang bisa dempo di dinya. Karena keindahan ciptaan Gusti Allah hanya nyana jeung Allah nu uning. Iyalah lamun dipimpin ku seorang pemimpin geus aya di alam eta. Cara di zaman Kangjeng dipimpin langsung ku Kangjeng, zaman sahabat dipimpin ku para sahabat, zaman tabiin dipimpin ku tabiin, nu setan geus embungeun jeung henteu daekeun, teu bisaeun nya ngagoda ka para sahabat, ka para tabiin. Atpa tabiin ge geus teu bisa digoda ku setan. Barang datang ke alam urang kuari, saha nu bakal jadi pamimpinan nu ulah bulak belok. Hiji agama saha kamari mah kadangena ngomongkeun agama barang tadi mah isuk-isuk pan lain deui sih jadina apaan sanu diomongkeunana ieu tuh minggu kamari mah kadangena waduh teger teh ya masyaallah halal
minggu kedua halal dak, minggu katilu ya lalah. Bulan kamari mah haram nak kencang haram, barang bulan kedua haram dak, katilu ya bisa halal bisa haram sih. Udah jadi kos gitu, masya Allah, tetegep teh, kredit 2 harga haram teh kos gitu teh, masa aya akdaen teu beunang, lamun kitu cash 100.000, lamun kredit 200.000 haram teh kos gitu teh ribawi. Barang kabelah dina, ki eta sih duka bari surah kenapa? Ya haram sih. Kabelah dina ya bisa halal bisa haram sebenarnya. Orang buka showroom. Kiai itu beres sih kiai pasti. Atau boga bae. Gusti Allah ya jadi kos karari lalakon. Tetegep ya gitu. Teh Allah lah mulai dipakai kasih. In kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh iman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap instruksi Gusti Allah sekaligus. Qatilum yu'adzibuhumullah. Perangan ku anjeun kufar-kufar anu geus memberikan penganiayaan terhadap mukminin. Anunya musyawarah dek bunuh Muhammad, kemudian Kangjeng Nabi diusir di Mekah, nyana ngayakeun perjanjian jingkom kubilah khuzad tubuh udar kumanehanana, nyana lah nu ngamimitian perangan cek Gusti Allah. Yu'adzibhum bakal disiksa geura ke Gusti Allah di aidikum melalui tangan-tangan aranjeun perang melalui tangan anjeun bakal tersiksa kan diboyong dalegan wa yukhzib bakal dihidakeun ku Gusti Allah wa yansukum bakal ditulung ku Gusti Allah ngelehkeun para kufar-kufar bahkan bakal ngajadikeun kawarasan ka dada-dada ka hate-hate kaum mukmin. Urang kan kuari sebagai mukminin nempokeun jeung ngadengekeun kajadian-kajadian peperangan di luar negeri, Palestina, Yaman, sekitar duker parang ketika aya nu gagah jeung aya kemenangan asana cager kan hate urang. Masya Allah, urang ngadenge Saddam Hussein gagah bae ge wah dunia udang kabeh. Ya sabaraha ribu manusia nu digaranan Saddam Hussein bari jeung kuari ge can bisa lempang. Tapi kan gagah bae. Ngeunaheun perasaan urang ngadenge bahasa-bahasa Saddam Hussein. Ngadenge gerakan-gerakan Saddam Hussein, ngadenge perlawanan Saddam Hussein. Perasaan cager hati urang teh kabeh ngadoakeun. Adapun urusan kekalahan dan wafat geus aya di Lauhil Mahfuz. Tetapi terangkat perasaan hati urang teh ieu wa yasfi sudur qaumil mukminin. Ketika orang ngadenge pemimpin haju nyana berhadapan haju milu ka ditu perasaan ciut komo kiai ulama haju milu ka ditu ya Allah ya Rabbi perasaan aing leutik amat sih hirup teh kos teu boga wawanen bae ayat diteuneun di mana tah ayat teh mah politik bae teh ayat diteuneun di mana ciut perasaan tah ketika ku Allah dititah merangan kufar perangan hiji bakal disiksa ku Gusti Allah melalui leungeun anjeun. 2 bakal dihinakeun ku Gusti Allah, diboyong, dibunuh. 3 bakal ditolong ku Gusti Allah ngelehkeun maranana. 4 wa yasfi sudur qaumil mukminin bakal cager hati-hati mukminin. 5 wa yudhib wa qulubi bakal ngaleugitkeun kana kaheurasan kekuatan hati maranehanana. Lawan ya Allah ya Rabbi dititah kalawan kufar. Mantap kuari kudu belajar deui kuari besi-besi kuari diperbaharui deui. Cimande ulangan kakerepekan doang. Ayo bener deui kuari Cikaret, Cikalong. Abeh babari ngalongna ngampihna ka ditu. Tah kudu ya Allah. Hizib baca.
hizib baca Braja Musti cekal kurang tangkal jauh bila perlu jauh nah hakan kurang iya dalam bentuk itu tegakah Islam kudu gagah di zaman kolot-kolot urang kamari lamun urang carita Masya Allah tembak buka dadana lagi tembak lagi kan nyana eflek sorangan sieun tuh diseret ki Ahmad diserang datang ke pos ka dieu kena batu beuh atuh diseret pakai kuda atuh begitu datang ke pos udangnya dibuka dadana haha ini saya Ahmad depan Belanda lompat kucar kacir Masya Allah kari tak eta tah koskara itu gagah Belanda boga sejarah di Indonesia hujana kuari disekep di sejarah di Belanda keistimewaan bangsa-bangsa Indonesia lain lalaga kemantak loban warasuk Islam orang Belanda di urang loban lulu di urang neuleuh keistimewaan Indonesia. Nah ieu keur carita padahal mah geus wayah udang nama boho Jakarta emang kumaha gitu bari ulah coba-coba orang Jakarta toel geura-geura yeay ujian ngapung teu turun deui unggal daerah ngabogaan gitu karena gerak bela diri unggal daerah kurang Jakarta terkenal dengan pesina Bogor terkenal dengan cimandekna minyakna doangnya dioleskeun tutung minyakna doang can ku urang permainanana itu Cimande baheula Cimande kuali bari oles-oles budug bae pugu atuh kuari penipuan Cimande Ambalaya Masya Allah urang lamun ka Kulon wah permainanana geus aya Paku Banten segala lain lalaga loba permainan Tangerang mah teu dibejakeun ka mamana tapi jarago orang Tangerang permainan naon nya mah besi Jakarta itu anu Tangerang kehebatan Tangerang mah tapi lamun gelut pang menang heran gua orang Tangerang eta aneh jasa eta ji atuh eta Karawang terkenal lah kurang Tangerang urang Tangerang Karawang mah lenyap Karawang tanpa Tangerang tidak ada Subang tanpa Tangerang duit dibawaan ka ditu di Tangerang Ambalaya Tangerang eta nu ngaramekeun dua negara ta eta tah deuh ku nagara mamana mah tilok rawe Karawang dicekel ku Bandung mal rame pedit cekel ku Tasik komo berepet dur-durpet cekel ku Garut kitu kene cekel ku Tangerang hujan duit ka imah-imah dijual tolol jasa goblok Tangerang teu paya perhitungan bolon giliran teu boga naon bae mawa seuseuheun kana kolot eta orang Tangerang saha cenah kieu loba omong Masya Allah pangbung-bunginana sinden dibawa ke Garut ke Tasik ke Bandung bungin nolak nyana tapi dibawa ke Tangerang trekan mandina ge geus teu kudu di Karawang engke bae di Tangerang. Aya eta nagara nu kos kitu ya Allah. Satipe jasa Tabah jeung Bekasi 3. Karawang, Subang, Bekasi, Tangerang. Sapikiran teh jelema teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu keur carita peperangan. Perang teh seperti itu, siapkeun mental perang. Ulah jadi hadam kafir urang. Kudu jadi hadam Allah. Ingat ka dongeng Nabi Sulaiman. Hiji nabi anu diangkat ku Gusti Allah, nabi aya dinyana, rasul aya dinyana. Kakayaan aya dinyana, bisa ngomong jeung berbagai makhluk-makhluk Allah. Dia nama bisa ngomong jeung jin, bisa ngomong jeung setan, bisa ngomong jeung iblis, bisa ngomong jeung hewan-hewan. Nu ngaran maung, gajah, lauk, bobeh, kana ka angin-angin.
bisa ngobrol jeung tangkal kayu jeung batu. Masya Allah, maha kaya Allah, maha besar Allah, maha gagah Allah, nyiptakeun hambana nu ngaran Kanjeng Nabi Sulaiman seperti eta. Jang dalil jaga di akhirat. Besi aya nu sugih teu dayakeun ibadah ka Gusti Allah, angsongkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Tah, urang kumaha aing nyiptakeun kasugihan di nabi aing, nya rabi, nya rasul. Tetapi nyana terus bae hatena ka aing. Ayo dia. Deh, kakarak boga apaan sakempes bae geus sia. Geus teu daek sujud sia. Datangkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Lawanan. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema geuring bae teu daekeun ibadah ka Gusti Allah. Yo, lawan yo. Ayo. Masya Allah kali. Kumaha maneh keur di dunia? Kula mah bilat ulang. Jadi terus hate kula mah ka Gusti bae Aisyah. Kula mah cenah kakara ke saleh sama doang teu salat. Zabania seret. Seret. Ayo. Ayo Kanjeng Nabi. Edu kasep teu daekeun ibadah malah jadi artis kasep teh. Ya, datangkeun. Sup. Merene sup. Lawan sup. Masya Allah. Iya mas kasep kira-kira aja loba datang ka ngeuretan ramo teu karasa ku neuleuh kasepna pohara jasa. Nah, tapi kan hate sia kumaha? Ka Gusti bae. Aisyah. Ya Allah, kakarak boga kasep kos kitu bage dijualan Gusti pake jadi artis. Hah? Seren. Tah jang kos kitu engke di akhirat. Jang dalil-dalil Gusti dek ka mana hayu? Hayu dek ka mana? Kanjeng Nabi Sulaiman tadi instruksikeun ku Gusti Allah pitah merangan kufar-kufar. Merangan teh maksudna mah lain deuk nganiaya jeung ngarusak kana kaayaan ragadna. Tetapi nya kita ngaluhurkeun agama Allah maca dua kalimat syahadat, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Beli kuda Sulaiman cek Gusti Allah. Buang bagus. Dibelian ku Kanjeng Nabi Sulaiman boga kuda 20.000 kuda eueuh tanding. 20.000 kuda. Bagus dah pohara, gagahna, sanderna dan lain semua moal aya. Tanding di dunia mun aya keneh kuda nu bagus, beuleuh. Ulah aya kafir-kafir boga nu bagus. Ya Allah ya Rabb, eta hebatna Kanjeng Nabi Sulaiman. Kadengekeun raja mana boga kuda beuli sabaraha duit bae. Kadengekeun raja mana, kadengekeun jawara mana, kadengekeun pemimpin mana atau masyarakat mana, negara mana nu aya kuda nu hebat, beuleuh sabaraha duit bae. Beuli didatang ka eueuh kuda nu bagus iwalti kuda Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis. Ngobrolnya dari Kanjeng kuda. Hei kuda. Mari diciptakeun ku Gusti Allah nyaon teh jang naon teh. Kumaha tuan teh? Jang perang sia. Siap. Tanya deh, sia kuda, jang naon sia? Kumaha tuan bae kula mau tuan raja bae. Sia dipake perang bae kula mah lempas. Siap kula mah. Asal dititah ku tuan raja perang kula mah siap. Wabeh kuda tadi omongan ku tuan raja bari usap-usap ku Kanjeng Nabi Sulaiman ti isuk datang ke asar salat kan asar Kanjeng Nabi Sulaiman barang asar nu biasa berjamaah teh poho datang ka jam 5 teu berjamaah cek Kanjeng Nabi Sulaiman gara-gara kuda aya terbersit resep ka kuda neuleuh dedeg pagadegna gagahna hebatlah bagusna sehingga aya tah saeutik poho ka Gusti Allah resep ka kuda. Ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Sulaiman lantaran kula ieu dititah ngumpulkeun kuda jang perang pandemi Gusti tapi kuari kunaon kuali resep kana kuda maka hampura Gusti ieu bisi dikutuk-kutuan ieu kuda ku kula deuk dipencitan deuk dipake nyubuhan jelema bae moal dijadikeun perang ku kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kahadam-hadamna pencitan kabeh. Ituan engke kumaha mun perang. Ulah ngomong. Ieu aing gara-gara kuda poho ka Gusti Allah. Pencet. Kabeh careurik. Engke perang kumaha ieu perang sakena ieu. Pancen kudu menang sakena ieu kuda geus disiapkeun dipencitan. Ulah loba omong pencitan kumaha aing bae sia. Dia mah gitu ge. Pencita kabeh pencit asal suguh ke
cicing kabeh prajurit bing kuda 20.000 dipencit kabeh nyebar agus kadenge ku kufar-kufar bahwa Kangjeng Nabi Sulaiman kuda ada di pencitan berarti geus teu boga kendaraan jang perang hudang kafir-kafir lawan Sulaiman berikut tentara-tentarana prajurit-prajurit sikat habis lantaran jana geus teu boga kendaraan hebat kuta tadina di balian kuari geus di pencitan nah berarti geus siap kekalahan siap oh raja-raja kafir siap kekalahan Kangjeng Nabi Sulaiman. Kangjeng Nabi Sulaiman ngadoa ya Allah ya Rabb abdi titah perang ku Gusti haju titah melian kuda enggeus sanggeus geus kula aya resep ka kuda jadi poho ka Gusti ieu kan salah ku aya sakitu ku kula dipencitan terserah Gusti abdi kudu perang jeung kudu menang kudu eleh-eleh sabada Gusti ye cak Gusti aduh nyangakeun sadaya-daya abdi diciptakeun ku Gusti kita perang nage ku Gusti haju nu ngamenangkeun jeung nu ngelehkeun ge Gusti kuari kuda-kuda anu ngobohokeun ka Gusti ku kula disikat habis lantaran aya terbersit resep kana kuda bakal jadi bahaya engke perang mah perang bae tapi cinta dunia kan cilaka ku abdi ku ari mah abdi ninggalkeun kana kuda becitan kuda demi keagungan Gusti lain demi kana naon lain demi kuda demi keagungan Gusti ku abdi dipencitan teh demi Gusti nyagakeun deui ka Gusti cek Gusti Allah lawan kafir berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman cak tentarana urang make naon ulah ngomongna naon lempang أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم